Naon masalah na itu caritakeun? Geus nganggur. Geus teu dibiayaan, digawekeun, di kita barang gawe hayo we anakan abi teh Om Jen. Nyeri hate sing kayo geus awak-awak. Berarti anon abok nyahoeun yen euceum mah teu kudu diparaban. Salah ngapek ya cukup rametuk asup wareg gerak mata genut oge kitu berenang di dalam biji payawa. Aduh, Alhamdulillah. Cageun? Alhamdulillah Om. Cageun? Saya alhamdulillah. Cageun? Alhamdulillah. Oh. Aduh. Eta budak leutik kitu aja mah. Teu naon kan tadi urang nanyakeun cager ieu can katanya berarti ieu mah gelo. Setuju. Tapi mending jadi jelema gelo. Sebab jelema gelo mah teu nyeri huntu. Teu nyeri beuteu. Teu panas tiris. Teu pernah nganjuk. Teu pernah boga hutang. Bener teu? Teu pernah mikir nih. Teu pernah mikir. Teu pernah mayar pajak. Teu pernah. Jadi mending nu jadi nu gelo, mending jadi nu cager. Nu gelo. Gelo. Jadi naon? Nu gelo tapi hoream lelempangan Om Jen. Jeung hoream tata ranjang. Sule jadi hayang jadi nu mana? Abdi? Abdi mah hayang jadi nu gelo. Kadang-kadang terus teh waras deui. Teh gelo deui. Nah, nu kieu teh ngaranna teu konsisten. Setuju. Ade hirup mah kudu konsisten. Betul. Jadi pamimpin kudu konsisten, kudu nyaah karahay. Oh, dasar nu gelo sia mah. Nah, meja. Apa sekadang kesakadang urang mah. Gelo teh lamun anu naki. Lamun urang mah urang waras. Maneh waras, maneh mah. Nah, tet waras ya tak? Utang. Kasbon. Ya. Ieu. Eta kene atuh. Tapi kan beda si teh tilu. Oh, lamun kasbon. Nya. Kasbon mah tina ka hareupna. Utang tina ang. Oh, jadi naon bedana sarua pinjem-pinjem kene? Beda nama maneh jeung urang-urang tigali. Nah, maneh mah make kacamata. Urang mah henteu. Aing beda. Om Jen teu. Aing mah beda nyangeyek aing mah. Pinter sia. Berarti di mana-mana kan pendek mah pinter. Nah, aing pendek pinter. Pinter. Otakna deket kana bujur. Aing mah kana hate. Nah, kana beuteuh. Kana bujal. Kana kanjut. Ai kanyut mah da pan aya istilah kanyut na punuk nya pot. Ya, kanyut mah teh orang Sunda mah cawokah nih sebutan. Kanyut na punuk teh naon pot? Bulangan. Kanyut na tarang? Eraan. Kanyut kunang? Wadah kantong duit. Kanyut na air? Gede kawani. Terus kanyut. Naon deui nya? Hambur kanyut. Aya hambur kanyut. Iya. Taneh si hambur kanyut. Oh, ayo wes ya. Kawin wae. Terus si sarojeng nyedian kain. Gade. Kan kali 2 kali. Gade, aya bedana. Bedana? Om Jen, Sule, jeung KDM beda. Bedana? KDM ditinggal pemajikan jadi duda. Sule sarua tinggal pemajikan jadi duda. Aing tinggal pemajikan teu jadi duda aing mah. Teu aing pantang duda aing mah. Mumpung aing mah mumpung. Aduh Jen. Jajan. Oh mah urang mah deukeut. CS atuh ieu mah. Besti. Aing mah teu pernah jadi duda aing mah. Bener ya pantang aing mah duda. Pantang. Oh, masa bukan pemain cadangan. setiap ditinggalkeun ku garwana mah pada teh duda teh. Teu urang mah beda. Beda. Nah, Om. Beda beja pot. Teka-teki goblok aing. Siapa? Aing geus teka-tekikeun teu kadenge. Hidup. Aya jalan goreng ku aing moal. Alhamdulillah. Purwakarta ku aing bakal dialusan. Berarti Pak nu goreng di aspal. Di aspal jeung di beton alus ya. Abdi nitip hiji. Jalan lain banget, jalan. Pangecor
laporkeun eta hiji. Ari mana nah harum masak orang teh mana mah geulis Namanya sih. Masa sih. cidukan baik sia. Iya mah siga sesa jalan kebanjiran. Bisa jalan kebanjiran. Lamun jalan sok kebanjiran, bakal rusak le. Bakal rusak bekah jika kieu. Tapi ieu anu nyelametkeun lamun banjir. Kunaon? Lamun eueuh ieu. Mun aya nu katarulungan jelema. Heeh, kan perahu karet urang teh. Semoga jeung perahu karet. Paingat yang banjir orang kita kadang-kadang we di Tambun. Mantap cek paribasa supaya ulah kebanjiran jieun jalan cai memeh jieun jalan manusa. Setuju Om Jen. Sebab naon lamun manusa di portal balik deui. Cai mah pot di portal moal umpat ka jalan rusak. Mantap jagaan cai di Gunung Kutangkal, di lembur bere jalan cai di kota ulah ngajedog di tempat cai. Eta rumus. Jadi nyarian cai ibu wayahna. Lain ya cai. Jalan cai. Tonton cucu bejan tonton. Jadi saat yang jalan jelema, dia nah jalan yang cai. Biasa we atuh saya ngomongna tuh. Ya biasa ya ge. Eta irung ka siga hawu gitu saya teh gontang. Bekahna tong melong ka urang. Ai mane mah cecene ya sia teh. Nyarian jalan cai supaya jalan kan sepados jalan ya banyak. Ya. Nah, ibu-ibu ngadamel jalan cai Bu di ruang tamu. Eta di kudu di ruang tamu wae atuh. Kasubutkeun we atuh penting mah jalan cai. Da urang teh boga otak atuh meureun. Bising bunga tengong misalkan ku batul jalan cai di kamar cai mah. Gaya cai ngeuna sedang naon jalan cai. Malam Jumaah ngabersihan teh kudu ka mana. Tinggal ngecuprak di dinya. Sugan aing toke aing nyelewas. Anak uncah Aya saprol pepe. Di Purwakarta mah loba toke gede tepan. Aing suka teh toke. Astagfirullahaladzim. Ternyata si eta lain Pengamanan. siap. Manya ya toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi. Hancur. Siapa teh diajak ngobrol? Aing ka aing kieu euy. Eta kumaha? Naon? Ya, dengkeun heula ieu. Sa Jawa Barat dibersihan kecil, dicor, di ieu, dengkeun heula ya dengkeun aing. Mun. Dudukan aing teh bageun di teh kieu ge. Ya. Bocor kita dudukan aing ge. Wah. Sabar. Oteng. Tuh. Kumaha bieu teh? Tuh kumaha? Bos aing kita kieu, Pak. Oh, bos teh mau janda. Geus aya cadangan deui, Pak. Oh, bos teh rek geus. Oke, aing nyanyikeun. Pohon. Kok? Deksa. Banyak betan. Kumaha, Bos? Jujur nanti gua si Egi. Kela, kuring nyaksian juga kok. Kela, kuring nyaksian juga kok. Si Egi leuwih nuturkeun urang penting jeung objek tiba-tiba. Berarti leuwih apa? Leuwih apa? Jelaskan. Jelaskan Ji. Kumaha, Bos? Ya, dia 100.000 ti objek. Siap, Bos. Tambahan 1 juta koin omongkeun sebener-benerna. Kieu, Pak. Rek geus nya. Oh, diharap sing pugu. Nah, Bawa jangan om dia tekan banget. terus Ai cadangan. Ibu ibu saha? Butika. Masa enggak tahu. Jangan salamat. Jangan salamat. Kumaha. Hai, siapa si ciwit meureun dia? Untuk Bos. Beda cerita. Tadi ngomongin Beda, tadi cadangan. kumaha. Lu mana? Hah? Lu mana? Hah? Lu mana tadi cadangan? Nah iya. balik aing geus insaf sih teh. Lain objek. Nah, Bun, udah Bun, maaf Bun ya, udah nggak ada cadangan lagi. Bunda terakhir. Nah. Duh, bahaya ya Aing. Egi dipercaya. Aduh, bahaya. Colengi teh kali. Aisyah teh lahir mati mana? Mau diomongkeun deui ge.